Kunaon bapak aing ngeluk. Asukan aing manggih suung. Nuhun agan. Hi. Nanaonan agan teh antu kikieuan teh bang. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bener nangka nah are aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebetulan agar waras paham burah ngalunyak dihantam siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma jelema sia teh sia da cacing jelema naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor si teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon
hayang dikriting ke naon rasana teh jabrig meureun kadenge ku hayang dikriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres kulan. Ai kitu rada teu percaya. Nah, manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kitu mah. Gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah pergi jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? Ngaran urang? Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka. Alah bener agama Islam maneh? Ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener masjid belegug. Nya aing ge nyaho di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Manehna teh meureunnan katulah. Agak lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemiulaan leuh. Can ditanyakeun. Rukun Islam teh aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji mun kawasa di jalanan. Akur jeung manehnya genep dek mah. Lain Islam atuh. Tah ieu agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna
maka yang rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti pek maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka poe pageto aing mah lain geus poe pageto deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli na mah tapi dileuwihan kumaha jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge ieu nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy iya ai ka-8 cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tapnya ku kitu nama ku balalan nar tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae geus goblok ya aduh ampun naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah
Salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha ka hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan deh hebat nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing gitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa dekat siri eta gerakan euy tah tah ya anjir Gus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kukurentelan we atau gerakan tumpur udas geus gogoleran teh paehan kamana we karas yang buat hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya alo tuh we hai abdi ya tuh we wah ini atuh aduh ngena euy dek deungel aing baru kana aing teu ngejat ka dieu tapi kamu dah kitu cerita aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung boti kotok dia jeung alah what up ya kudu wait to wait with you up anjir what ya aduh i what up aduh nah sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing masyarakat sapi ya up di dobal kah ya well ya tetap ya iya aduh alah alah aduh alah
Aduh aing mah jong kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing ala. Aduh. Aduh. Ter 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 anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning raraktan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Oli. Naon? Mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, dadeuk mah aneh atuh. Ajianana teh deuleu kilat bajra. Saha teh tuh itu satria? Ai Gatot Kaca Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh borbot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong we kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tu isu satria cenah nu diikat guruna teh tah di dieu urang naikkeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge eungeuh ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dak curalit silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing Pancabraja cebrod ka dewek kusak kekerepenganna cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasal teh kudu aya pasal kudu aya sabab nama silaing kadupak ngamek atau majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngamek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh mah nyaan euy ah. Ai kana wujud mah.
notorogan sia teh ngadon-ngadupak eta teh jalan teh lega kajabati sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka teu ngahampura ka aing hampura we presa kitu oh aya hampura mah teu nya teu naon bah teu cios deui wae otakna si eta kabina-binanya euy hese dipake ngalah duit ya ampun hese dibawa dari barat tau ngahampura atuh moal prak mun belegu oh tengah hampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sa bapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sa bapa nama ada moongana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca braja kilat bajra deuleu nya sia teh rasakeun sia kurajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasempatan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh panca brajanya panca braja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring ngagoler aduh kekerepengan walah sing tiga dong nyeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otakna nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing abdi jiga tuh walah panca braja panca braja panca braja panca braja panca braja woi panca braja walah panca braja sia beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun tina taku ka aing teh geus sana ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing